Iya, cina iya nu lucu euy na Citra TV. Mana Bidan? Sia. Aing sugan aing eueuh jama susah ba dia teh. Goblok sia songongsan jadi jalma teh. Kumaha aing da aing ginul bae duit mah. Karena jadi dia sorangan kata bocida teh duit teh ripuh sia mah. Ari sia boga duit di mana teh? Usaha gentara sia mah. Biasa we orang mah teu nginjem nya nipu kolot aing mah tuh. Kayak gitu da lagi mah karakter ge. Lah sia pelontong kehe duit nang ngologen. Duh, aing keur boga duit kieu lieur. Si Nyonyo bogeun hutang ka aing euy geus nyina 2 poe. Kalah henteu ka 3 tahun can dibayar-bayar. Lah, ge itu euy. Kebenaran kacida biasana ngapang jeung aing sok kabur wae disamperkeun ieu. Kan sia. Bener karasa. Naon teh? Kebenaran kacida ya maneh urang tadi ke imah maneh. Aing naon sia ka imah aing, aing nemboan kenteng. Maneh baheula ka aing minjem duit. Janjina 2 poin ayeuna nepi ka geus 3 tahun ye can dibayar aing butuh kacida ya. Lah eueuh pan aing teh gawe-gawe nginger ge teh baheula teh menang pagaweana ge. Ah, Pan tadi. Wah sia ditagi ti baheula alasan we jeung alasan. pan eueuh ari eueuh teh teu aya geus lah. Engke deui juk menagina ieu gini tah. Teh angger we ti baheula kitu deui, kitu deui tadi teh. Ah, jauh euy. Kopi ka warung ah. Yuk, Naon goblok? Eueuh. goblok teh aya tadi boga duit anu lagi jadi eueuh. Kopi aing teh loba duit ah. Leh. Tukang warung itu molor kerekna najis. Muka denge itu ka Baghdad. Bener. Yo. Ai sia kok molor de. Nih, tengah warung teh mana teh? Sia ek naon ka dieu? Ek nganjuk sia mah nya. Ambe duit mah loba ayeuna mah nganjuk ya. Tah deuleu icaos. Tah deuleu. Ya bener. Aing lagi teu menang-menang di ngopi da aing mah nganjuk ka balieur. Deuleu eta ku aing ditatagih nyebut teu boga duit eta loba sia. Oh no. Duitna tagih ku aing. Kita deuleu duit. Pak. Duit. Utang maneh 800 deui ya karena 150. Aing mah kita nang ngolo duit teh. Heueuh bener. Cek aing ge sia mah tungtungna mah ek nganjuknya. Geus lah geus para rusing pangninjukeun leuy aing teu ngopat bulan buru-buru. Geus daguan geus. 2,000 years later. Anjir eta nu ninjuk kopi ka mana nya dapurna di mana? Di Baghdad dapur heula. Lah sia heula teh ninjuk kopi teh ah. Sia nganjuk kan merusuh. Buru-buru lah aing para rusing. Nginjem heula ieu gelasna. Jadi anterkeun mun inget. Dia mah keteng nganjuk minjem gelasna deui. Goblok sia mah. Tadi dia dengan diri namanya ngopi euy. Aduh, kita ngopi lah. Duh, aing geus jibrek ka di bawah duit teh. Kayak indung aing nang ngolo. Mah tuh aing balik. Can meuli beas kuat aing euy. Ah, aing bener apes. Leh. Ah, dah heueuh. Ah, aing apes ku aing mah.